Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci kalayan widi mantenna maparing nikmat alit sareng agung ka urang sadayana. Dugi katiasa kempal di ieu patempatan. Teu hilap selawat sinareng salam ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru anu ku abdi dipika hormat serta rerencangan anu ku abdi dipika cinta. Sata acana ngahatur nuhunkeun ka panata acara anu parantos masihan waktu sareng tempat. Sim kuring Rani Raisa di ieu tempat bade ngadugikeun biantara anu judulna Gaya Hirup Sehat Pikeun Rumaja. Hirup sehat pikeun rumaja teh salah sahijina nyaeta jaga kabersihan. Pan kabersihan teh sebagian daripada iman. Tomporo rumaja kolot oge kudu leuwih apik tibatan rumaja pikeun jadi contoh para rumaja. Rerencangan sadayana zaman ayeuna mah rumaja gampang katarik kana hal-hal anu instan, dahar mie instan unggal poe, sare peuting, main HP dugi ka subuh, eta geus jadi hal anu biasa. Padahal umur rumaja teh umur emas. Mun ti ayeuna urang teu ngajaga kasehatan, engke nalika gede urang bakal gampang gering. Terus gaya hidup sehat teh aya sababaraha hal. Anu kahiji ngajaga dahareun, nu kadua olahraga rutin, nu katilu atur waktu sare, nu kaopat jaga kesehatan mental. Tah, para rerencangan sadayana, kesehatan leuwih berharga tibatan duit sareng harta. Papatah Sunda oge nyarios, awak sehat pikiran tenang. Ku kituna hayu urang mimitian gaya hirup sehat ti ayeuna, ti diri urang sorangan, ti hal-hal anu leutik. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia, neda ageng cukup lumur jeung berpangampurna anu diteda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.